hari miskin aya teh kasedih. Sangat aya miskin oge. Aya teu kasedih dina miskin. Aya kela dinu beunghar aya teu kasedih. Aya keneh dinu beunghar aya teu kasieun. Kok bisa dinu beunghar aya kasedih, dinu beunghar aya kasieun, dinu miskin aya kasedih, aya kasieun. Da sabenerna mah jelema deuk miskin deuk kaya belum tentu bisa lepas tina kegelapan hatena lamun teu aya bimbingan hidayah di Allah mah. Salajengna kitab Riyadhus Shalihin dina bab ucapan nyata perpisahan ketika orang bade pisah atau tanda-tanda perpisahan maka orang disunahkeun wasiat atanapi ngadoakeun atanapi minta doa. Hadis nomor kahiji nyata ti hadis Zaid bin Arqam ya radhiyallahu anhu. Nu mana ieu hadis da geus dijelaskeun di awal tapi perlu diungkapkeun deui langsung we nya kalimat kieu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek eta saha? Zaid bin Arqam ya. Fina khatiban. Jadi di zaman eta teh ieu Zaid bin Arqam teh ngobrolkeun ya. Katabiin berarti ngobrolkeun nama katabiin. Yen Nabi teh khutbah ya Nabi teh khutbah fahamidallah wa asna alaihi wa wata alaihi wa dzakara summa qala ya. Nah, tapi di dia ngajelaskeun Nabi tatih. Jadi ketika khutbah mah kudu tatih gitu. Nah, maka Nabi sasauran qala amma ba'du langsung aja kana ya. Ala perhatikan. Ayuhannas, hei sakabeh manusia, innama pastina ana ari kaula basyarun eta teh manusia. Yushiku ayatia rasulu rabbi paujiba. Yushiku bimakna deukeut. Sakedeung deui datang utusan pangeran kaula, maka kaula kudu nyumponan. Berarti saya malaikat pencabut nyawa. Tah, berarti ieu Nabi ngabejakeun yen Nabi teh bakal berpisah. Sebelum berpisah anjeunna wasiat heula. Ah ieu nya. Sebelum anjeunna berpisah anjeunna teh wasiat heula. Naon wasiatna dina ieu hadis? Wa ana jeung ari kaula tarikun eta ninggalkeun. Fikum pikeun aranjeun kabeh di jero aranjeun kabeh naon sakolaini dua nu berat. Tah ieu berarti ngajelaskeun ieu nasehat ieu wasiat teh tinggalkeun dua teh berat nyebutna ge dua nu berat. Sakolaini dua berat naon tah awwaluhuma anu mimitina di antara eta anu berat teh naon kitabullah Al-Quran. Fihi dina eta kitabullah al-huda aya petunjuk. Wa nur sareng aya cahaya. Jadi dina eta kitab aya naon? Aya hudan, aya nur. Ya. Nah, lamun bahasa huda itu berarti lebih terperinci nanti hiji petunjuk atanapi boga pengertian al-irsyad bimbingan. Jadi ya Al-Qur'an bisa ngabimbing, bisa ngarahkeun anjeun kana kasalamatan dunia sareng akhirat. Kayak sekedar lebih di jeroan heula ya abi ngobrol. Bade tumaros. Nabi Adam teh pan kantos di surga. Laras kitu nya. Tah. Terus Nabi Adam teh dialihkeun ka mana? Ka dunya diturunkeun. Tah. Pertarosan Nabi ari nuju di surga anjeunna usaha henteu. Henteu, anjeunna hoyong naon oge sagala aya. Tapi ketika ka dunya anjeunna hoyong sagala aya. Henteu kedah naon. Kedah ngagunakeun otot otak.
Ya, kedah ngagunakeun otot otak di alam dunia. Oke. Iya dunia teh ternyata punten beda aja surga. Dunia ieu bisa nimbulkeun beberapa bencana upami jalmi can apal petunjukna. Tah Allah teh mere solusi, meh anjeun nepi kana surga deui, meh anjeun salamet di dunia. Bahasa Al-Qur'anna la khaufun alaihim walahum yahzan, supaya anjeun eueuh kasieun di alam dunia, eueuh kasedih di alam dunia, kami dek mere mere naon? Kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni, maka jika datang dariku kepada kalian naon hudan petunjuk. Nah, berarti ieu naon saolah Allah teh kieu teu ngantep anjeun cicing di dunia deuk dibimbing deuk diarahkeun, paham? Dek dibimbing dek diarahkeun. Tah lamun pageuh kana eta paman tabiah hudaya, lamun jelema nuturkeun kana hidayah ti nabi, jelema eta hirupna la khaufun alaihim walahum yahzanun, moal aya kasieun moal aya kasedih bahagia pasti. Mun jelema hese bahagia, mun jelema hese menang keberuntungan wae, mungkin kurang nuturkeun kana kitabullah. Eta sabenerna mah kurang naon? Kurang nuturkeun kana kitabullah. Jadi Allah teh nyaaheun ka urang nu aya di alam dunia teh beh terlepas tina naon tah? Tina kasieun, kasedih nu aya di alam dunia. Naha punten ari miskin aya teh kasedih. Sangat aya miskin oge. Aya teu kasedih dina miskin. Aya kela dinu beunghar aya teu kasedih. Aya keneh dinu beunghar aya teu kasieun. Kok bisa dinu beunghar aya kasedih, dinu beunghar aya kasieun, dinu miskin aya kasedih, aya kasieun. Da sabenerna mah jelema deuk miskin deuk kaya belum tentu bisa lepas tina kegelapan hatena lamun teu aya bimbingan hidayah di Allah mah. Serius ieu mah. Bisa jadi jelema nu kaya raya tanpa hidayah mah lebih menderita daripada orang miskin nu meunang hidayah. Menuturkeun kana hidayah. Tapi aya jalma miskin, keur mah miskin, susah teu nuturkeun hidayah, parah pisan. Tah, jadi hidayah gitu Allah teh mere hidayah. Tah, maka Rasul ka urang baheula ieu bahasa kasobatna, "Pus ka urang ayeuna naon? Cing pageuh." Karena naon? Kitabullah. Ya wasiat. Omat baca, omat pelajari, gali hukumna. Sok omat lain seukur jadi koleksi di mana? Di rak baroga kitab boga, Al-Qur'an baroga dibaca osok. Osok. Katanya eta teh gitu. Ya, ieu kitabullah wasiat ti nabi. Cepeng ku anjeun, baca ku anjeun, pelajari ku anjeun. Sok urang gitu. Paham? Oh, cenah ada hese kumaha ieu? Dongeng saeutik. Mun aya budak leutik kela. Mun aya budak leutik mau permen, hayang permen bisaeun teu mukana. Budak leutik, ieu mah lain budak leutik. Pan budak aya budak ya. Ya budak leutik ieu mah, budak leutik mau permen, jangan hamdan bisa teu mukakeun eta permena henteu. Nah, berarti naon tah? Pangmesekeun. Urang teh bolon, belet kana kitab, belet kana Al-Qur'an, belet Ustad pangmesekeun Al-Qur'an. Kiai pangmesekeun Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an fasalu ahla dzikri. Sok nanya maneh teh lamun teu apal mah engke bakal karasa. Nah, atuh kieu punten ngopi permen tadi teu dibuka naonna? Cangkangna rasa naon rasa plastik atuh. Ya bener ngopi permen teu dibuka naonna? Plastikna, rasa permen rasa plastik. Maca Al-Qur'an selama ieu.
teka rasa tuh rasa Al-Qur'an teh serius lamun teu dipangmasekeun Ustad pangmasekeun ahli tafsir abi hayang apal kana Al-Qur'an abi hayang mencicipi nikmatna Fatihah abi hayang mencicipi nikmatna ta'ud abi hayang mencicipi nikmatna bismillah pangmasekeun abi deuk langsung diopi kapaham Pak Haji bahasakeun ayahna tak itu ada yang barudak pada kudu make contoh wae lain. Paham Mas? Gitu. Naon lah pesek heula. Gitu. Gitu. Al-Qur'an gitu. Budan, mana pituduhna, mana petunjukna, mana bimbinganana. Ari teh dibuka-buka mah di dinya teh. Mawa we naon tah? Urang teh sok aya peta geuningan. Dibawa we terus ari teh dibuka-buka. Bener teh? Kudu naon? Dibuka, dibaca, ditelaah, oh iya petana, gitu kehidupan teh. Tah, ieu Nabi ka urang pesan sebelum anjeunna ngantunkeun baheula ka sahabat, ku urang cepeng ku anjeunna tah kitabullah kahiji. Kana eta kitabullah aya huda. Naon huda teh? Bimbingan. Meh kabingbing hirup teh. Pan aya nu ngabingbing pan hirup teh. Beda. Bener Pak Hajinya? Kok ayeuna Pak Haji ibadah haji ini sorangan baheula kumaha meureun kumaha mulung bisa urang geunah dieu teh karaya naon aya nu ngabingbing hirup karasa ngareuna teh lamun aya nu ngabingbing tong sosoranganan hirup teh sok neangan nu ngabingbing tong sok bisa da geus puguh Al-Qur'an hidayah lamun teu apal pangmesekeun kitu bahasa kinayahna mah gitu paham wa nur sareng cahaya naon maksudna cahaya panon aya ari eueuh cahayana boy tak Al-Qur'an teh kitu jadi bisa nyaangan mana bener mana salah mana halal mana haram mana anu kudu dilakukeun mana anu ulah karena aya cahaya beda jeung jelema eueuh cahaya ya pasti diraba-raba wahirupna bergue ari eueuh cara rasaan teh pamajikan sorangan sing goreng pamajikan batur tapi omongeun teh kitu kitu nya ari pamajikan sorangan teu ngeunah ari pamajikan batur nah udzubillah ari nu atah ngeunah ari nu asak teu ngeunah jelema gelo gitu teh kitu nah udzubillah min alik gitu tah gitu wanur fahutu bi kitabillah sok cokot sok pegang eta kitab Allah teh wastamsiku sing pageuh dawam kana eta Al-Qur'an teh sing pageuh tuh Nabi gitu paham nah lumayan deui mah nomor kadua Nabi pesen deui naon di dieu teh nyaeta wa ahlu baiti jeung ahli bait kaula saha ahli bait teh eta tabiin naros ka Zaid bin Arqam bojo-bojo Nabi eta mah diantarana saha ahli bait Nabi teh nu namina ti keluarga Sena Ali keluarga Aqil keluarga Ja'far keluarga Sayyidina Hamzah keluarga saha jadi teh keluarga Sena Abbas diantarana eta teh keluarga Nabi pesen ku anjeun pangjagakeun pangbelakeun tulungan bantuan tong dipikangewak eta keluarga Nabi teh ieu Nabi pesenkeun anjeun teh bersahadat ngucapkeun 2 kalimat syahadat duriat Nabi dipikangewak dibenci heuheuh eta aya hadis Nabi wasiat jaga pangjagakeun saha tah duriat Nabi ahli bait Nabi nya jangan ayahnya hadisna aya hadisna Nabi teh satasan ngantun ke pesen pangjagakeun pangbelakeun panglindungikeun naon ieu ahli bait kaula paham saha ahli bait teh eta pesen Nabi mah gitu meskipun aya penjelasan naon
ahli bait teh deui lamun dina ahli fikih dina makom doa nyaeta kullu mukminin taqiyyin, setiap nu beriman nu bertakwa eta ge ahli bait nabi. Jadi aya nu khusus nyaeta durian nabi we eta nu tadi teh bojo-bojo nabi saha ti Sayyidina Ali nya, terus Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil, terus ayeuna Sayyidina Hamzah, Sayyidina saha? Sayyidina Abbas. Eta orang teh. Gitu. Nya apa jaga ieu teh wasiat Nabi sateu acan bade ngantunkeun di antarana teh. Gitu. Ah, paham kira-kiranya? Jadi urang nya alangkah lebih baikna aya wasiat we naon gitu bisa tanda-tanda naon gitu kieu mending loba wasiat gitu sakitu heula we nya isuk deui urang jelaskeun ari keluarga nabi pembagian-pembagianna kumaha kitu kieuna urang lebih detailkeun sugan dina pertemuan payuna gitu nya kapaham kita Pak Haji nya hampura nya bisi rada pedas atawa pahit ya gitu kitabna ieu Pak Haji kitabna ieu mah abi pamacakeun ieu mah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.